urang ngadeketan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca selawat tirok bolon. Da kumaha cintaeunana Allah? Kunaon sih haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca selawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat, Allah bakal cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, ieulah khorik. Moal jadi khorikun lil adab lamun urangna teu ngakhorik sorangan. Nah, penting saha sih nu teu tunduh atuh penting jak kabeh ge tara runduh. Lantaran emang get secara syariat mah penting teh jang sare tapepan kabeh ge. Jadi jelaskeun kapan dina Al-Qur'an ge penting teh jang sare teh. Reup urang sare bersyariat oh masalah. Asal sesuai. Tetapi kapan urang mah hayang deket jeung Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ku urang teh adi teu usap ieu teh anggal-anggal aing lain teh cinta jeung teresep ka sia ngahaja sia teh nang meuli jang aing kasur aing teh lain terindu ka sia tapi rindu aing ka sia mantak dibeli ge ieu teh jang sare simbut atuh sia teh beuh lain lalagaan ku aing ngahaja nang meuli. Tapi naon hartina lamun uturkeun sia bae mah nafsu aing teh hayang ka sia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah jadi isuk page toge aing bakal ngagoler di beuteung kuburan. Lamun aing ngagugulung sia bae pan aing rugi tatajafa junubuh merenggang awakna. Ngajauhan anggal jeung kasur hampura anggal. Anil madaji aduna rabbahum salat nyana ka Allah khaufan sieun cerik nyana tengah peuting wa tama'a boga harepan hayang rahmat Gusti Allah. Ditinggalkeun bae tempat sare teh geus we nyana mah sajadah nu geus sataun teu disusuh-susuh teh. Geus pohara deui ambeuna ge geus lain lalagaan teh bapana. Bentek. Allahu akbar. Cak setan teh cak setan hawa bari numpakan setan numpakan hawa kiai atuna naonan pan di kamar teh aya anggal sakitu hipuna kasur pamajikan ngongkong gerage-gerage deuleu ngongkong nya kunaon haju ieu nyempil di dieu mun hareudang-heudang mun tiris-tiris nanaonan lah jabatur eueun nu neuleuh ieu atuh maningan sare isuk tunduh gerage kiai isuk tunduh kajian kukubat terganggu ya kesehatan padahal geus ka rumah sakit banyak sorangan ih kula mah nganasehatan wae ka kiai waduh teh setan bolot setan ieu mah nganasehatan bae daripada isuk tunduh aju ka dituna kan terganggu kesehatan kan eta moal bisa ibadah. Geus ulah sok hanteman segala tahajud segala zikir le tuh sakawasana bae ya Allah ge nitah ka urang teh lain kudu kikieuan je Allah teh nitah sakamampuan urang ulah sok dipaksa-paksakeun kitu urang haja tergiur tah ku rayuan setan bener oge aduh aduh naonan kikieuan atuh yo teu mendingan hees bae ka subuh hudang ulah loba teuing tahajud mah ulah loba teuing geus cukup 2 rakaat geus cukup teu kudu zikir-zikir teu kudu geus bersyariat ge ka sorga ieu wah mantep jasa geus asal kagoda urang ku setan ngaringkuk deui tapi lamun cak urang tolol sia goblok sia nu goblok sia setan teh sia lu goblok ngagoda aing ya tuh kiai teh tolol kudu ninggalkeun tempat sare sia beureun nu goblok tungtungna mah kiai jeung kiai ngomong setruk stres kana cak pamajikan kok kiai jadi kiai ya salah kiai jadi kiai wah ya kudu bakal grogol ini ya teu kudu diomongkeun seakan-akan seperti itu paksa ku urang mata nundutan urang carekan mata goblok sia mata teu bisa dibawa ibadah awas sia ku aing dibebaskeun ka cai sia ku aing bila perlu kopi ya
mata boleh oke sih aja ngarokok tapi ibadah teh lamun teu dikitu-kitu moal bisa kok manehanana jadi wali kok manehna jadi solih menang merangan nafsu ulah di deuleunya na bisa jadi wali na bisa hiber ulah di deuleu jadi solihina perang jeung nafsu ulah tah coba ge kabehan ieu kos karar itu lamun teu kos kitu moal bisa kabeh ge nya ngalentuk bae kieu bae anu aduh ampun eta keur perang eta nya keur perang sabenerna awas ya kopian nah tah eta sapali 2 kali encan manggih lazat kabelah dieuna lantaran dipaksa encan ngeunaheun encan ngeunaheun teh sabulan 2 bulan masih kene biasa bae teu ngarareunaheun encan dibere ku Allah datang ka mana perjuanganana datang ka mana nyana perjuanganana ketika tek setahun 2 tahun lantaran terus bae konsisten nyana penting hudang wirid penting hudang tahajud wirid ida mau tahu guys pokoknya mah aya nu ngebel ge nu ngebel aya SMS geus pokoknya mah aya lain ti parawan moal masih nyempilkeun kan bae teh moal tolol angel teh mah jadi wali teh mah ya manteng guys pepegatan nya asal penting mah sape segala teu aing mah geus ka Allah paksa awak di ka Allahkeun paksa di ka Allahkeun Allah kan selalu mere innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim moal ngarobah kecuali nya anu ngarobah mata cek Abdul Qadir man ghayyara ghayyiru saja loba nu ngarobah dirobah ku Allah kurang dirobah pikiran urang di kunaon-kunaon sia awak kunaon resep ka motor goblok tolol sia kunaon resep ka mobil ka Allah atuh boloon sia tolol sia kunaon atuh ieu resep ka janda herang goblok tolol eta teh urang teh atuh dicarekan di goblok-goblok urang deuleu atuh batur geus datang ka mana ibadah teh geus ngeunaheun batur mah geus ku Kangjeng Nabi geus dijelaskeun ketika salat nikmat jasa kagusa ketiga zikir ngeunah jasa Aisyah dekiraha tuh qurratu aini fi salat ieu salat bae teu ngeunaheun gangguanana dunia Aisyah kunaon cinta dunia goblok sia awak teu penting teh urang nyarekan awak sorangan sabulan 2 bulan satahun nah kulantaran urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah beneran urang berjuangna urang teh perang mujahadah dibere ke ku Allah saeutik ner ai kok ngeunang aing makhluk diciptakeun anyar Allah teh khaliq nu maha qadim cicing di mana bae Allah nyahoeun bari nyahona qadim aing mah anyar leumpang ka mana bae Allah nyaho peuting beurang Allah nyaho aing hees aing diuk Allah nyaho dih isin amat aing lamun teu ibadah ka Allah mun Allah neuleukeun aing keur di TV oh isin amat Allah neuleukeun aing keur dinaik lebe isin amat Allah neuleukeun aing keur ngobrol teu karuan beuh isin amat sedengkeun Allah mah teu eureun-eureun kapan terus bae neuleukeunana nu maha qadim mah beuh sia awak lamun dideuleukeun ku Allah per detik keur lain keur ka Allah meureun sia teh ji kana neraka sia awak dibere ngeunahna ilmu Allah kakarak dibere ilmu saeutik baku Gusti rasa bahwa Allah nyahoeun geus nikmat jasa bakal ngeunah hese nyaritakeunana lantaran dideuleukeun ku nu maha kawasa dideuleukeun ku nu maha jembar dideuleukeun maha gopur maha rohman maha rohim maha goni maha sagala-gala ieu dunia teh ciptaan manehanana ciptaan anjeunna urang keur diperhatikeun lah aing mah makhluk nu dhaif nu hina nu leutik nu pendek umur nu sakedeung aja diperhatikeun ku Gusti Allah rasa nyahona Allah teh terus-terusan bakal nikmat jasa aduh ngeunaheun amat kuari mah kelantaran geus asa dikajahokeun ku Allah salat teh beda
nu kamari mah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini Allah sejaga salat tahajud bar benang saya kowe lantaran jauh kanjeng Allah make syariat per bulan datang ke Allah teh asa nganyahokeun ka urang nangtung aing dikanyahokeun diuk aing dikanyahokeun ih atuh salat aing teh pandang ti Allah teh geus nganyahokeun ka aing atuh geus malaekos kitu Allahu akbar masyaallah ngeunaheun Allah sami Allah ngeunaheun ketika deuk geussan teh ta urang geus beres salat tahajud haju ngedeng dina anggal ke ji Allah nyahoeun aing ngedeng isin amat aing dideleukeun ku Allah dikanyahokeun hudang deui kajen aing mah kajen teuing nundutan bari diuk lah daripada aing ngedeng isin jasa cak Gusti Allah sia hees eta dia anggal ngeuneunahan isuk pageto di jero kuburan mah anggal deuk nanaonan sia kudu sare di anggal nu bagus bayangkeun hirup sia bayangkeun ke sia di jero kuburan kuari make kasur anu bagus nanahonan atuh sia bayangkeun hirup sia bada maot sia di jero kuburan boro-boro kasur puguh samak ge eueuh bayangkeun ku sia kahirupan anu qaditu selanjutna dan selanjutna lamun sia kuari ngeuneunahan di dituna moal ngeunah mun kuarina sia teu ngeuneunahan di dituna bakal ngeunah lantaran kahirupan di akhirat mah kumaha kuarina lamun kuarina urang teh loba sieun di ditu bakal aman lamun kuarina loba aman di ditu bakal sieun sok sia awak aman henteu kuari sia lamun kuari rasa aman di ditu bakal sieun mun kuari loba sieun di ditu bakal aman aduh geus moal bisa hees urang nikmat tapi ngeunaheun masyaallah nya kulantaran dibere saeutik dimangpaatkeun terus ka Gusti Allah oh beneran berarti sia tambah deui kuari asa dideleukeun tadi asa dikanyahokeun kuari ngojai di ilmu Allah beunta asa aya ilmu Allah peureum asa aya ilmu Allah percis kos urang di laut mun urang ngojai haju kelem di laut teh beunta gigir katuhu kaleus sakelilingna cai kabeh ieu ge sarua urang seakan-akan ngojai dina ilmu Allah kaluhur kahandap ilmu Allah bae jadi dikanyahokeun ku Allah ditambah deui ku ningalina Allah dikanyahokeun deui ditambah deui ku arina ayeuna ku basyir Allah ilmu Allah dan lain-lain ku kadenge ngadengena Allah geus asa jeung Allah bae ieu teh ya aslina Kangjeng Nabi nu kos kitu teh Kangjeng Nabi nu mantak Kangjeng Nabi bae mufrad alam seakan-akan ngan hiji dirina teh nyatu jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh nu kos kitu mah nu mantak ieu tah bahasana khafadta anjeun ngahandapkeun Muhammad kula makomin kana seluruh makom eueuh makom nu bisa ngaluhuran ka anjeun saha bae ge boro-boro nu ngaran manusia cacak-cacak malaikat rajana malaikat ge Jibril teh geus tinggalin ku anjeun khafadta ya Muhammad bil idopati disuman dedehkeun ka anjeun mah numahi anjeun teh lantaran ibnu dita karena anjeun mah diceluk digerokeun biropi kalawan luhur langsung ku Gusti Allah jadi ente mah Muhammad mislal mufradil alam percis mufrad alam jadi ngahiji jeung Gusti Allah urang mun bahasa ngahiji jeung nu bodoh teu meunang kulantaran ieu mah keur nyaritakeun ilmu kawalian ngahiji teh pan hese ngahiji mah ngahiji rasa adapun urangna jeung Gusti Allah moal bisa lantaran urang mah makhluk Allah mah khaliq urang mah anyar Allah mah qadim manya makhluk jeung khaliq bisa ngahiji tapi kulantaran pikiran terlalu cinta terhadap sarwiti sehingga seakan-akan menyatu dengan sarwiti kabeh kadaleuna sarwiti bae aya naon bae sarwiti aya naon bae sarwiti teu dahar teu nginum inget bae ka sarwiti teu make calana ngagayot inget ka sarwiti nyana sarwiti bae eta ngaranna mabok sarwiti disebut majnun sarwiti disebut majnun laila ku hari majnun Allah khariqun lil adat geus cenah seuri sorangan bae seuri bae sorangan senyum bae sorangan besing ke urang manggih nu seuri sorangan senyum sorangan gagerogol lain deui perasaannya keur jeung Gusti Allah mufrad alam nah ielah urang mun tayang eueuh deui iwal tika mufrad alam yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
wa ta'ala ulah kasasaha ka Allah baik asal boga keyakinan diatur keyakinan orang teh urang kuari kakara keyakinan ka syariat urang makom syariat namun urang geus pindah makomna di makom toriko geus melalui yakin toriko urang geus datang ka hakikat engke ge keyakinan urang keyakinan hakikat moal bisa keyakinan hakikat dihijikeun jeung keyakinan syariat moal bisa jadi berarti beda makom nu mantap antepkeun bae moal ngahiji moal nyana di makom itu apeng-apengan nu mantap ketika aya khariqun lil adat seseorang ulah dituturkeun lamun bertentangan jeung syariat sebab urang mah makom syariat mantap eta aya jelema anu heranan ka Habib Lutfi Kiai Saroni heranan ka Habib Lutfi heran cak cenah ieu Habib Lutfi tilok salat Habib Lutfi mah sakapeng waktu kadeuleut tilok salat mantap nyana namu magrib gadinya terus bae di jero hatena kok Habib ini enggak salat magrib juga enggak salat dicoba ku Habib Lutfi Kiai coba tolong tuh ambilkan asbak saya di kamar cokot ku Kiai Saroni di jero kamar Habib Lutfi na keur salat Allahu akbar ai tadi nu di luar saha ai itu di jero saha teu kahartieun ku Kiai Saroni cek pan ieu teh Habib Lutfi keur salat Allahu akbar nyokot asbak ge sieun jurig teh asli tah eta kan hese eta kos kitu kaluar deui mau asbak Habib Lutfi keur ngaroko bae tuturkeun ku sia ngaroko Habib Lutfi sia ujana moal salat Habib Lutfi ka sorga teh sia bangke ka neraka jahanam sia je baku ulah dituturkeun wayah urang wae ku salat mah salat bae moal datang kos Habib Ahmad Jakarta teh Habib Ahmad Jakarta pan Kangjeng Nabi Qadir teh bisa didadak bisa dipanggil bisa didadak jangan mah ya Nabi Allah Qadir alaihissalam tal hina wah Kangjeng Nabi Qadir kadir sakedeung aya perlu haju bae tangkal buah nu dihareupeun nya wor kos aya angin gitu teh bret datang Kangjeng Nabi Qadir teh biasa sasalaman bebeja dan ya sudah cukup kaluhur deui ente ge coba ge kitu kan coba ge ente di imah wahai Qadir saya ada perlu wor tangkal buah ente ge kitu bakalan kunti anak do datang jadilah udah cerita makom kos lalagaan wali teh kos lalagaan kos lalagaan tapi nyata nah nu mantap hese lamun nuturkeun zahirna bae loba nu katolojok jeung wali mah lantaran kadang-kadang nu dituturkeun daharna bae kadang-kadang ngarokona bae horenganan eta nu zahir nu eta anu hiji deuna di mana moal kaharti ku eta atuh kos kitu amat emang kos gitulah kehidupan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala urang kuari bisa zarak ka Maulana Hasanuddin henteu amprok bae jeung Maulana Hasanuddin ketika amprok jeung Maulana Hasanuddin wallahu alam boro-boro dibere Maulana Hasanuddin kakarak dibere Gus Dur bae urang teu kaharti dibere Gus Dur bae geus teu kaharti lalagaan luar biasa pan Gus Dur mah sering lalagaan biasa eta pan inget dina anekdotna Presiden Bill Clinton teh ka Indonesia mau anjing pan eta pan lamun kurang di naon kitu ngaranna diperhatikan hayang seurina aya tapi kagetna aya eta nu di kapal teh kan loba lah nu di kapal naik kapal Bill Clinton naik kapal Presiden Prancis naik kapal Gus Dur naik kapal pan seserian ge lamun diperhatikan ku urang begitu dikeluarkeun lengan Bill Clinton oh ini Amerika cek Gus Dur kok ketahuan Amerika ini patung Liberty kan kepegang sama sana oh iya betul cek Presiden Prancis ini Prancis emang kenapa ini Tugu ada kekedat oh benar cek Gus Dur tinggal Gus Dur mikiran baik oh ini Tanah Abang cek Bill Clinton kok tahu ini Tanah Abang Gus jam saya hilang sial dah Gus Dur lalagaan dia lamun diperhatikan ke orang maknanya jero jasa ketika Gus Dur carita jeung Bill Clinton carita jeung Presiden Castro dan lain sebagainya pimaknaeunana mengarah kana kewalian kabeh ketika kabeh di dieu teh nyaritakeun soal kitu jilbab Gus Dur menentang ketika pornografi Gus Dur menentang kakarak dibere Gus Dur bae urang geus teu kaharti padahal mah ku caranyana lah lain zahir lain batin teu kaharti urangnya lamun amprok jeung Raden Patah pasti baik loba nu teu kaharti urang amprok jeung Maulana Hasanuddin jeung Syarif Hidayatullah
pasti ketika berhadapan teh loba nu teu kahartina kakarak segede Gus Dur ge teu kaharti tobat Tuan Syekh Abdul Qadir mah kuari Habib Lutfi ge teu kaharti isuk-isuk di Pekalongan sore aya di Jakarta isuk pagi teh peutingna deui aya di Karawang aya di Purwakarta aya di ditu deui di Bali naik deui aya di Medan aya di eta kok kuat amat sih nyana walaupun naik kendaraan naik kapal naik mobil nu nuturkeunana geus seseleh kok nyana kuat amat sih dibere kekuatan atupan lain nu eta awak manusia nu biasa masa kumaha sih kekuatanana tetep aya naonan di nyana tuh eta kan hese. Nah, ieu urang berhadapan jeung wali-wali mah kos kitu tuturkeun Habib Lutfi ngarokot teh eureun. Ngarokotna teu eureun. Di dieu ge aya nu teu eureun. Ngan aya Habib Lutfi meuli aya mah teu. Aduh, masyaallah. Yo kan. Eta beusek kaharti emang kumaha gitu. Ulah neuleuh teu kahartina, nu kahartina bae. Nu kaharti da bae sebab diperhatikan ku orang ahli Allah loba nu teu kaharti barengan ge coba ahli Allah loba nu teu kaharti ketika nu teu kaharti sing hade ulah suudzon ka ahli Allah mah sebab naon nyana keur aya nu disumputkeun di jero hatena ma'rifatullah wa rasul marifat ka Allah na nu disumputkeun sebab lamun nya selalu kos kitu bae watuh ujianna dilaletakan ku jelema. Jadi ketika aya nu teu percaya lain kiai tama lain wali nya nama bungaheun. Urang mah pan, tama lain kiai, tolol sia deuk sagede kumaha kiaina. Goblok pan lain kiai, teu kadeuleuh ku sia. Masyaallah, ieu aing kiai ieu tolol. Urang mah ngaku jadi kiai teh. Wali mah ketika di lain-lain ki alhamdulillah teu kanyahoan berarti. Di lain wali alhamdulillah aing teu kanyahoan. Tah, ketika teu kanyahoan pangkat teh nuhun, aya urang mah diorbitkeun. Diorbitkan kalau Anda mau ketemu dengan saya nih kartu saya waduh Habib Rozak Al-Habsyi ahli ruhani bolon ahli ruhani udah ada orang dek datang ke mana jadi teken ruhani itu menang di gitu-gitu ruhani mah jangke ke kajahoan luhur jeung handap mah iya mah kartu nama make ahli ruhani segala berarti meureun tadina nyana edan gua dicager iya salah lain gitu ayuh bae jeung ahli ruhani mah engke ge kabawa urang ku ahli ruhani mah urang tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun ka Allah jadi sieun tatadina kurang cinta ka Allah jadi cinta eta dibawa ku ruhani seorang guru ya urang nuturkeun ka guruna mah moal bisa lantaran naon lantaran aya kahirupan di dunia luar anu urang mah neuleuh daharna nginumna sarena leuleumpangana di luar eta nya per detik zikir ka Gusti Allah nu make aturan eta nu hesena jadi urang mah neuleuh teh zahirna bae nah engke bae karasa dibawa ku kahirupan wali nu tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun jadi sieun tatadina teu cinta jadi cinta nu tatadina henteu resep ibadah jadi resep eta teh kabawa ku dunia kawalian seseorang geus bae eta rasakeun ku urang lantaran urang mah ngudag pagaweanna mah hese. Nah, ieu lah disebut mufrad alam jang pamuntayangan ka Gusti Allah nu sakumaha kamari urang nganyahokeun heula sifatna nganyahokeun heula asmana kanyahoan sifat jeung asma bakal timbul afalna di mana geus kanyahoan asma sifat jeung afal bakal timbul zat lantaran moal kaluar sifat tina zat hese diomongkeunana ngan pasti kaharti nu mantak disebutna ge ilmu rasa rasa kadeuleu rasa kadenge rasa dideuleu rasa didenge rasa dikajahokeun lamun geus timbul dibere rasa kos kitu geus moal salempang tah geus hirup kumaha geus nikmat nu aya ibadah teh ngeunaheun jasa mun ngadenge nu maca Quran lain nu dihartikeun makhrajna nu kadenge makhrajna suara lain tetapi dibalik eta aya kaindahan nu hese dicaritakeunana nu ngeunaheunana sabulu-bulu eta mah geus hese caritaanana nah disingkapkeun lah mun geus datang ka dinya ku Gusti Allah saeutik ketika neuleuh jelema kadang disingkapkeun trek ketika neuleuh masjid disingkapkeun trek henteu selalu ngan kadang-kadang ku Allah disingkapkeun inkisab ngaranna iyalah hasil mujahadah mun tayang ka Gusti Allah diberelah ku Allah kok dibere kos kitu seh lamun Kangjeng Rasul dibere kekuatan mukjizat lamun wali dibere kekuatan karomah naon supaya mantep keyakinanna ka Gusti Allah
mun ulama dibere maunah supaya naon istiqomah ibadah ka Gusti Allah. Geus jada boga rasa ngeunah, lamun geus boga rasa ngeunah per detik setiap saat selalu ingat ka Gusti Allah lantaran ngeunaheun geus we deuleu dunia teh sesemperan hanya variasi nu teu berarti bagi diri da hiji we Allah etalah nomor kahiji geus pangkat Kangjeng Nabi nu mantak dijuluki mufrad alam lantaran seluruh makom dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi handap kabeh ge sebab Kangjeng Nabi mah diceluk ku Gusti Allah Rabb. Kangjeng Nabi na Rabb anu manggilna Maha Rabb. Masya Allah nu mantak moal aya tanding Kangjeng Nabi. Urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca sholawat tirok boon. Da kumaha cintaeunana Allah? Kunaon sia haju ka aing cak Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca sholawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat, Allah bakal cinta. Saha nu iman ka Allah, iman ka kaula sebagai Rasul Allah. Indah agama, tina agama jahil ka agama anu lurus. Shiratal mustaqim, Islam. Inna dina indallahi Islam. Bakal dibere surga. Caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga. Saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah, di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka. Tetep bae lah Muhammad macem-macem. Segala surga lah, segala neraka lah. Hirup mangan di dunia doang. Sebab dongeng anu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala surga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya surga aya neraka saurang bae atuh anu udang jauh mad ngomong teh sok macem-macem segala surga segala neraka padahal nya geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga kayakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae. Kos kitulah jelema anu berbangga diri, jelema anu ego, kos kitu tetep teiman. Ku teiman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu. Tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh. Tapi nu sok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu. Ieu mah teu muringkak bulu Pak. Muringkak ge bulu handap, muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaanana ieu neretet bae ayat taukid. Mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin. Woi ieu taukid ieu ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh. Berarti tahap keingkaranana si bohotob luar biasa sehingga ieu taukidna teh Gusti Allah teu kira-kira. Tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheuh nya. Aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa bae. Nu mantap kunaon sia teu marondok atuh baheula.
ente dia siang ke ditanya kurang sia teu paham teu mondok kurang sia teu mondok mengarah ke bapak omongan ku bapak di pondok cak bapak sia di dieu bae ngomong panaing ditahan pondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia panaing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema nu pasantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampaikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu man salaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu fayuqtalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolot nu mang maco si ulah sabarangan ngeunana ngomong neraka yang urusanana sia mah sia bae abah kiri emang nitah ka kula mah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni nu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah masantren mah eueuh unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kabelah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng sia masantren heuh naon sanu diarah ijazah kiai na gitu gablegon aing bare ijazah di mana atuh ai sia geus harapan naon Allah we wali mah budak ieu ya Allah doang harapan dunia ai sia ceng ke lamun geus balik masantren bakal kumaha ji kurang mikiran aing lain kitu ja aing mah bangun rumek neuleus ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing sia bae urusan itu santri mah pinter pun ngomong lain panu sakola mah atuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal lokos kitu mah kecil ayeuna kula mah eueuh urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu osok mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarahkan putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan ai sia bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh pek bae ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres bae geus sakitu salah tante saya ngomong aya keur carita ilmu santri mah moal aya di ilmu sakola mah neretek bae taukid geus berarti mukhatabna sangat inkar keinkaranana mukhatab munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknullah geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae ko Mazaidun beres
Zaidun qaimun beres. Tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung na Zaid bagus ditaukidan istisan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sanya na Zaid eta nangtung bagus tah oh geus pake sanyana eta bagus mun masih kena ingkar oh maknya Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit impus ih sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah kuaing geus bisa lelempangan inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui iya Zaidan la qaim apa haranya sapan teman kos dicintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu itu bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong masa sih tendengan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya yang bener sih gitu aya kene nyela teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh maka pencerongkan segala sesungguhnya aku ini benar-benar maka benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu poharaja sama neta eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy ingkar tau keingkaranna poharaja sa woi taukidna pohara muasambarangan Al-Quran mah lamun mukhatabna henteu munkir moal kudu ditaukidan tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederet adalah pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarahkan penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna la'at ya Allah ya Rabbi senyaknya ma kiamat ma ganjaran ma siksaan ma penganiayaan di akhirat lah yakin bakal datang jasa tuh make taukid pohara jasa Masya Allah lamun bahasa laat eta sok digunakeun kada janji ai janji mah berarti karena kesenangan sorga tapi nu dimaksud di dieu lain janji nu dimaksud nama wa'id ieu adalah ancaman sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir tapi make bahasana pakai bahasa wa'du digeclekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin ieu geus pohara jasa rahasia iyalah Al-Quran hese Al-Quran mah diterjemahkan sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanya masih kiamat lah bakal datang yakin bakal datang temang-mang deh bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai kufar Quraisy maneh ku kaula didakwahan tetep bae inkar dengekeun kecilisia cek Kangjeng Nabi innama sanyanjana kiamat geus aya dihareupeun bakal datang siksa geus aya dihareupeun bakal datang wa ma antum bimujizin teu aya anjeun kabeh bakal bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa bahasa lagi make taukid lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran bahwa kaulah sebagai utusan Allah awas kiamat sakedeung deui bakal datang siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat selamat
anu patina siksaan Allah bakal kena siksaan kabeh siksaan siapa cak Allah terus gitu cak Kanjeng Nabi Masya Allah namantakul ya qaum ya'malu ala makanatikum inni amil kul bejakan ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah ya kaum hei kaum kaulah para kafirin lamun geus tengah daya jeung tengah jeding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah i'malu so magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh aya geus tengah denge jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh ini ambil kaula ge dek digawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing kesurangan nasehatan ka anak sekali dibere nasihat tetap baik tenarima 2 kali tenarima 3 kali tenarima ngomong mah sia aing geus teu denge ka omongan aing mah sabodo sia geus ayo cakayang sia kadang ku jadi sia kana ke kos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sekali masih kene 2 kali masih kene 3 kali sia bisa maja utama tos kuari mah sabodo sia sakadek sia gas los kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hada aya ancaman berarti ayo beres sakadek sia awas di akhirat aya di tahir awas ya boy hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon lah mencet kebo itu kos kitu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia deuk naon deui ayo geura balik sia geura balik awas ya kan bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura bener sa hampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus urang ka budake kos kitu sia main panggal bae eureun sakali ku aing ditageureun 2 kali ditageureun sia mah tengah jadi geus terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kayak budaknya lompat weh cenah abah kos itu amat sih lompat budaknya titah terus badak mah terus eta terusnya bahasana kos gitu sih ente kieu ayo teruskeun coba ge abah neuleukeun atuh nya terus atuh bae lain ayo geura terus ayo coba terus kos gitu amat abah eta ieu sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan ieu ngagisek tina aslina majaz pohara Al-Qur'an jungkun terus cak Kangjeng Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man yakuman takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo geura teruskeun maneh dina tetep kakafiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelma anu bakal kakenaan ku akibat nu bagus jaga di akhirat dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mukminin desa kubur ieu ge akibatud dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang ku kumpulan gua hari kumpul
di kuburan kumpul, di akhirat ge bakal kumpul. Sedengkeun al arwah junudun mujannada. Kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu ye, engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun. Nyalampeurkeun ge we kumaha eta gua nyare dongeng keur di dunia baheula. Urang keur ieu kumpulan Yahudi itu. Sesok ngaji. Oh, saya ngajina di mana? Aing ada pun tak kalamon dengan teh. Di alam itu teh dongeng. Urang tuh sia di dinya bae, urang bari ngopi jeung teh. Dongeng. Dongeng tata di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos kieu. Ainu henteu kumpul moal bisa. Moal bisa nyana kumpulan sebab kuarina ge henteu. Geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang adu kotok di ditu ge adu kotok. Kotok di babawa ku nyana. Pale gitu kudu bener. Di ditu kayak gitu jeung tukang gaple deh. Wow, balak gelep ditarang gula ladeng. Walah, bakal ngahiji tukang gapleh jeung tukang gapleh deui, tukang ngadu kotok jeung tukang ngadu kotok deui, tukang mabok jeung tukang mabok deui. Ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui, ngahariji bae masyaallah indah jasa. Minaheun ke. Ngahiji sia ka mana? Deuk ngahiji ka ditu jeung kiai. Emang sia sok ngaji? Oh, sok kiai wahun. Nyaho. Dipugus ya ke, nyaho aing nyaho henteu. Pugus sia gaji sabar tahun? 3 tahun. Wahun ke, aing mah wahun jeung tukang uduk. Atuh sia ke ngahijina jeung tukang uduk ke di ditu na. Ngahiji ke di akhirat bage. Pipilipidan ke di akhirat. Ai sora mah jakadenge cenah kiai. Ai jeung kiai na wahun henteu. Itu ke di akhirat tak? Atuh maknya manggihan wahun. Oh jeung tukang sate, jeung tukang sate. Satu di luar teh sial awan, memang siapa sial? Waduh, sudah dipuatin nggak maju itu muat. Alasan kopi itu beda, itu salah. Ini mah alasan babari ngopi lain deh. Kumaha alasan anak? Bocor lamun kamajus kafe mah tuh mal muat, mantak ulama di luar. Sian mantak di luar kunaon? Teu muat majelis bener. Tapi kan ada lain gitu. Sian mantak di luar kunaon? Kalau ngomong. Mengaji ge asal kadeuleum bae. Lanan pipilipidan atuh di akhirat teh ge pipilipidan. Atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos kieu ieu kahirupan mata disebut ge dar. Tar rahasiana aya dar teh kos kitu. Pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi. Ente maneh geus tatap kakupuranana kaula tatap Islam, iman, sabar. Engke bakal nyaho saha kerja di sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kayahoan nu bener nahnu itu kaula apa maneh ke bakal kayahoan kos kumaha si kayahoanana innahu la yuflihu zalimun bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimun moal bahagia jelema nu zalim teh hatina kalalapir moal bahagia berarti moal ka surga jelema kafir moal ka surga deulekeun di akhirat kuari antepkeun keuna sangangna sadaekna sakahayangna jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam moal bahagia kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati urang timimiti lahir lingkungan keluarga urang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ka rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan nu mata teruskeun sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah Muhammadiyah ngabidah-bidah geus bade mamaneh bae atuh cekelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sababna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nyana di muludan minimal menang berkat atuh nyana
gitu bae sih hese cak mama dia berkat mah oh masalah sih dikirim ke dia mama dia ondo ya mah ya tuh nya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahueun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll nyaritakeun nyanyi cak budak teh kos kararinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana anu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh si mana muludan aya kiai aya sa kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadaengeun mah deui ku kiai nu sok caramah malah taji pudoli beusi di bloon-bloon deui ku budak aduh masya Allah ulah sampai ke di blon-blon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil gede saetik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan teu dianterkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran beusi mere uang bensin uang minyak embung aing teu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia padahal dianterkeun henteu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede saeutikna nyaho kebelah ditu nah hayang sorangan mak kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kaharep mah hese sia nu geus santri kos kararitu kunaon kitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah ngomong kos kitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun kan susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong kos gitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon tah abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia guys, budak hayang masantren satu keuntungan. Masya Allah, cemerlang masa depan. Sahanu nyaho, kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren. Malaikat, dia saya. Ya tuh nyaho cek malaikat. Buku ya imah bakula, imah kula. Dek di kamana kan di diringkus. Ya dek di karnarakakan lah. Iya abah iya emak. Kuna nih maka diringkus bah mak. Kredit ya kayak cek malaikat aja sih sa kula anakna paling bisa kegerkipan kula mas santri di pasantren ku abah nuantak kula bisa maca Quran ngahartikeun Quran itu tenang sabab ya nggak biayaan majeng abah sedangkan Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahih dia abah kula ieu kredit mah kredit bae tetap teu bisa kas ka neraka teu bisa usul usulkan ke Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah oh cak ke Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren periksa ke malaikat bener ayo coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pasantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu arti kula mah kajian gogo mage deuk bentak pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi begitu datang Kangjeng Nabi mana emang abas ya iya tah ieu geus kasorgakeun masyaallah sambarangan coba nu sakola mah ieu abah ieu emak ieu kudu diringkus atuh kredit sia sa anak sia keur ieu masantren teh henteu sia digawe di mana PNS aju pugu di kieu jeung atut kula sarua. Jak tanda tangan. Sarua lah geus ngahiji ka ditu. Ngagolotrok di neraka jahanam. Itu watak pasantren mah ulah sambarangan jang soranganna salamet, indung bapa salamet. Bahkan nu ngararaji ge eta saha tah? Eta tatangga. Ijeh, Jah Haji Udin. Ji, ieu ka mana? Atuh ieu diringkus kieu. Iya tetangga Gusti iya ulah kudu dikanarakakeun ulah
iya atuh pan jalma loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deket ka kiai kiaina ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapaatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab ba Kangjeng Nabi ayo mantak deket kiai mah tilok saralat teh mah ngandelkeun kiai bae masyaallah innahu la yuflihul zalimun sanyanya kalakuan eta la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir magas mal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun menang syafaatil uzmati Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa ieu nu mantak urang ngaharepkeun ke syafaatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandelkeun salat da salat urang mah ngaco ngandelkeun puasa atuh pan urang mah asar ponteng suri sakumaha dagang ieu nu pake andel di akhirat soal bisa moal ponteng suri masyaallah bahkan timeme puasa geus disiapkeun pada tah pohara jasa atuh pan ndek jadi andalan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pake ande ikeur carita andalan bae kelanan puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae ta ieu iwati urang mah ngaharepkeun syafaatil uzmati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna ayat 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah surga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah wa ka surga heulanan teangan heula murid tah eta kas kitu dadang mah teh kiai mah pandeuri sabarwa ka surgana panderi murid heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang tetep nungguan pamimpinnya nage sarua bae sebab teu nyaho jalan pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileukeun ku Allah urang lamun asa dideulekeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya ai ira dibukana nungguan kiai cek jadi teh helanan darariuk baheula di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun barang ge 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus ka salurga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana nundutan batu asup ka surga jalan nundutan belon teh budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka kabeh arasup nyana pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus atuh nyana waktu batur arasup nyana pas nundutan hudang-hudang lawang sorga ditutupeun deui kaget break nya hudang aya naon eta ye cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu geger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok kajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkenal jasa cak nu di tukang jahit mah teu nundutan ngan hees doang atuh komo hees nundutan bae teh asup komo hees kiai da di jero neangan kurang hiji
kurang hiji ke mana ya kurang hiji ya pan geus dibuka sakitu tadi geus digiring-giring ku malaikat ya kurang hiji aku kulintingan di luar aing ke mana jalan kiai di jero neangan kurang hiji mun cara ka Mekah mapan kamar-kamar geus dibereta nu tiluan nu duaan nu genepan pan geus ieu ukuran kamar duaan ieu sorangan saurang deui sia ka mana tadi baja bareng jeung kula aya ku ari kumana tetep teangan ku kiai di jero di luarnya aku kulintingan aya aing ka mana jalan sakian teh malaikat ditanya malaikat tu buka deh bisa buka-buka ada ceknya teh kudu aya perintah mantap kula jadi penjaga teh ya besi aya anu keluar asup sambarangan tetep mun teu diperintah teu bisa atuh kula geus boga ieu es asup surga da mah tinggal asup ka lawang ya teu bisa ieu nu mantak di dieu meureunana teu asup ge eta geus lain deui masalahna emang tadi Quran nundutan waduh kiai geus seleh neangan di surga ieu surga itu bebeja kakara ka malaikat Ridwan malaikat ya kurang hiji peserta cak malaikat Ridwan dah atau emang ayah iya di luar kerku kelintingan baik nyana ngan geus perintah ka kula ge menta asup ngan kulantaran nyana kula cenah perintah atuh teu bisa coba buka begitu buka aya keur nundutan deui bae ya Allah mataku guruna gitu heuy udang sia udang kakarek kira beunta aduh alhamdulillah jadi jelema nundutan mah ka surga ge ka bawah Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Guys, mulai ti minggu harap ulah nundutan. Bila perlu es. Kula pajar lalagan dongeng lain, bebeneran eta kos itu. Aya dongeng dina kitab supi tahu seperti gitu. Mentak nundutan mah kurang konsentrasi. Etalah boro-boro di dunia nde kauntungan perekonomian. Nundutan mah cilaka kajen kukumaha. Mal beres ku nundutan mah tuh ngaji ge bisa-bisa mubtada jadi nasab mubtada itu lain ropa nasab nundutan eta teh apa anu kiai dongeng rukun wudu gedep pas pelebah ngusak sirah saeutik beratana nundutan geus bae dibawa ka imah tanya ku pamajikanana ngaji naon kiai rukun wudu nah sabaraha genep jaakur hiji-hijina hiji eta dua itu kagep ye kalimat cek jana teh eta ngumbah sirah nu leutik naon ngumbah sirah nu leutik ngumbah sirah sak pamajikanna di dinya boga sirah nu leutik kayak kami ya tuh aing mah ti ditu lokos kitu juga kan tah teu mungkin ye teu mungkin atuh geus kos kitu manya rukun wudu jangan lalaki doang kan bener lawan we aya rukun wuduan lamun ngumbah sirah nu leutik di dieu nu boga kami oke ngajak kena teh emang ngajina di mana anak pentang lamun cek kena aing coba ngaji deh ka ditu tah eta gara-gara kos kitu pan rukun wudu jadi salah iyalah nu nundutan mah kos kitu nah innahu la yuflihu mudah-mudahan orang kabehan diberi kuat iman orang diberi tegar Islam orang diberi sempurna sehingga orang ngalaksanakan ibadah dengan mantap ka Gusti Allah akhir hayat orang husnul khotimah di akhirat orang aya dina ridho Allah menang syafaatul uzmati kangjeng Nabi orang babarengan orang kabehan bapak orang bapak kolot orang uyut orang anak orang incu orang keluarga orang pemajikan orang kuabe tetangga orang arasup ka sorga melalui syafaat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa sallim ala